daerah mana itu Bu? Marga Mulia, Desa Marga Mulia, Kandang. Sanajan urang panggang rasa dedeh tetepageun tresna asih nu duaan urang jaga babarengan. Inu lain inu dia. Adik kamu bandung cinta tutur salira urang duaan sini jaga undangan urang duaan
rasa tetepageun tresna asih nuduaan urang jaga babarengan Senaja urang percaya hati abdi tetep hayu Senaja jarang tertekan hati makin lagi Bandung emutan ukur saya atau mati untuk mencinta urang duaan setidaga kita angangan urang duaan mati asik ketidakan urang doa silih jaga kita kepilihan urang duaan lahir janji urang duaan silih jaga kita angangan urang duaan mati kasih hati diri urang duaan silih jaga kita kepilihan urang duaan tersenang dua. Assalamualaikum. Nepangker bu, saya teh sareng saya. Ibu ibu hajatnya punya. Ieu teh nuju di nararaga naon bu? Nikahkeun putri ibu. Oh, kumaha ye tiasa ngulem abil jat nikah teh. Hoyong abi, hoyong barangkali. Oh, ngepens nih punya. Oh, nuhun. Saya bu. Panginten doana nu terbaiknya kanggo murang kali ibu sing jantan kulawarga nu sakinah mawaddah warahmah ya bu ya. Teras doa kanggo abil bu. Sehat selalu. Siap. Nuhun ya bunya. Biasa nepangkeun sareng saya teh. Sekarang Neng Maya Neng Maya wargi Garut ya di Garut. Itu daerah mana tepatnya? di kandang Marga Mulia. Marga Mulia, luar biasanya. Katanya ngepen tuh Kak Abil. Ngefans banget. Oke, doanya buat Kak Abil. Ya, semoga panjang umur dan sehat selalu. Gimana? Makin sukses. Oke, siap. Atur nuhun ya. Ya, sama-sama. Biasa nepangkeun sareng saya teh. Tapi sampai di Majalaya, Batu. Oh, luar biasa. Tebihnya ieu teh di leresan mana teh? Di Cikajang kanan. Oh, Clarissa Wedding. Ya, Oh, make up ya. Wah, luar biasa nih. Kelihatan pengantinnya juga make upnya cukup baik. Terus ini dekorasinya konsep apa ini teh? konsep minimalisan lah. Minimalis ya, Ya. minimalis. Ini cukup megah, kayaknya cukup mewah sekali ya. Luar biasa dari Clarissa Wedding Ya. Organizer ya. Nah, terus sekarang ada Abil Jatnika teh nih. Ya. Ini keinginan dari siapa nih teh? Ini kayaknya dari Bapak Hajat yang dari perempuan. Heeh. Di pengantinnya juga sama, pengen Abdul Jatika, dia paling fans sama Abdul Jatika. Udah, ayahnya Bapak Haji dia yang Jatika.
Ini konsep ini permintaan dari pengantin warna means ini ya. Iya, Oh, ada warna dinding. oke, sukses selalu ya tuh ya buat Clarissa Wedding dari Majalaya ya. Semoga sukses selalu. Hatur nuhun teh. Biasa nepangkeun pengantinnya namanya siapa ini? Yang pengantin prianya siapa? Ardiansa. Ini sekaligus dari Clarissa Wedding nih. Nih tanggapannya buat Clarissa make up seperti apa nih biasanya? Oke. Terus sekarang ada bintang tamu nih, ada gue star, Abi Jatnika. Gimana perasaannya nih dua pengantin? Ini pengantinnya malu-malu mau. Oke, selamat sukses ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa panggil sareng akang saya teh. Abdi menghadap punya di DMS Majalaya. Majalaya tebihnya Kang. Menuju acara di mana? Mancan damel di mana ya teh Kang? Menuju manjen acara di Kanyang. Ada bareng sareng saya teh ke weddingnya Kang. Ambil Jatnika. Oh, luar biasanya. Harapan Arabat. Oke. Nami audio sound naon Kang itu? DMS. DMS Audio. JMS Audio luar biasanya Kangnya. Nama sukses selalu ya Kangnya. Mantap selalunya. Oke. Biasa nepangkeun sareng saya teh. Abdi sareng Teh Lina. Nina, warga di dieu nya teh. Oh, alhamdulillah dina raraga naon itu teh? Dikakeun rayi. Ayeuna kasumpingan Abil Jatnika terang ka Abil. Sapertos kumaha cing Abil Jatnika teh? Kasep. Jemot. Manis. Mana mah? Doa ka Abil naon teh? Cing sukses terus. Ayo. Tapi sukses lah pokoknya mah. Oke, siap atur nuhun. Biasa nepangkeun sareng saya teh? Aurusita. Itu nuju naon nih teh? Nikahan sa Rai. Oke. Ayeuna kasupingan Abil Jatnika kumaha sok? Serunya. Seneng ngefans. Oke. Kumaha sosok Abil Jatnika teh sapertos kumaha? Doanya buat Abil. Oke, siap atur nuhun. Bener. Ayo cekolot amit kudu. Heeh, amit. Dayana mah tinggal kantun neraskeun bentennya. Nya. Tadi enjing paetan asmana Barabat Gitu, nyarangan beres. para peturun sadayana. Mohon ai Barabat teh singkatan. Naon cenah hartosna Barabat teh? Naon bat? Duka. Tuh semua omong Poek. boga grup ditanyakeun artina teh nyaho. Ibu satuju pamit saya Babi lainna satuju Ibu. Anu paling dia satuju. Pasti satuju atuh da teu milu udunan. Bapak Hajat satuju, Abi lainnya Bapak Hajat satuju. Molotot, Naon? buru cenapan aing lumayan. Absurd cenah Heeh, aja. leres memang. Rubina Ibu Bos sadayana panginten nuhun, tadi teh aya harbos. Panganten hoyong disawer ku Cep Abil, sateu acana padi kasawer panganten, urang haturkeun heula minang kabubuka, urang panggil wae Cep Abil Jatnika.
Koprok. Nyukeun keprok lah, sarena keprok lah. Jadi lieur, jadi jangar mun HP, jadi esian. Oba. Arek ngoling kasih darling, arek kontek anu molek teu bisa. Capek deh. Rek ngamis call cenah dong korek na HP capek hate teu bisa. Dosa cukup ukur SMS-an. Melaan terus kamodalan gunta ganti merek HP dinu kitu kanu kieu asal bisa kuat kieu. Tungtungna jadi katohyan upamajikanana SMS ladang salingkuh teu kahapusan. Bapak hajat ibu hajat sok diaturan. Aturan Bapak hajat ibu hajat diatos. Buas kanyahoan salingkuh pisan bongan manehna pindah SMS-an. Hong teu bisa mungkir, teu bisa bohong, teu bisa ngomong. Puas kening. Iya, sakali tunjukkan keprok heula. Neng anu cara rantik pager ayu, bobi bade ngeresakeun naik karu panggung mangga. Bapak kali ibu nu maksa, pangantena oge, sa. Jadi jangan munah HP jadi esian tah. Iya, koprok kamu ibu hajat. Coba dah. Sumpah dosa itu. Bisa cukup ukur SM tarik lah. Melaan terus ngamodalan gunta ganti merek HP dinu kitu kanu kieu asal bisa kuat kieu. Tungtungna jadi katohyan upamajikanana SMS ladang salingkuh teu kahap. Sing heboh siap. Puas kanyahoan salingkuh pisan bongan manehna minang SMS-an. Teu bisa mungkir, teu bisa bohong, teu bisa ngomong. Puas kening naon. Jadi lieur jadi jangan mun HP teu dieusian terus. Arek calling kasih darling, arek kontek anu molek teu bisa. Capek deh. Rek kamis call cenah dong korek na HP capek hate teu bisa. Pulsa cukup ukur SMS-an siap. Melaan terus ngamodalan gunta ganti merek HP dinu kitu kanu kieu asal bisa kuat kieu. Tungtungna jadi katohyan upamajikanana SMS ladang sok neng siap. Puas kanyahoan salingkuh pisan bongan manehna minang SMS-an. Teu bisa mungkir, teu bisa bohong, teu bisa ngomong. Puas kening naon. Puas kanyahoan ala salingkuh pisan bongan manehna minang SMS-an. Teu
Keprok heula. Keprok heula. Dunya sok. Biantara heula teh pabilna. Nah, biantara naon mah? Tadi juga anu kieu we. Bu, Tok duit cenah. itu boga hutang. Juga Iya. Sampurasun. Katinggal seueur jalmi tapi nu ngawalar kempes. Sanes kempes kirang kompak cep abilna kacapean di jalan kan tapi perjalanan. Ketentuan ku aki-aki. Sampurasun. Teu kedah molotot pan abi namayan ka dieu. Asal baru. Ai laun ulah cenah ditarik molotot. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Ayeuna mah kieu cap abil supaya silaturahmi tidak terputus. Cik 100. Menara tere. Kita emang di Nararaga. Di Naraga Pertikahan. Mohon oke. Neng Imas Nurela sareng Herdiansa. Oke, urang tepang sareng urang Desa Marga Mulia Kampung Patrol. Ieu teh, Mohon di patrol urang teh lelawar teh. urang doakeun lapangan ten sing janten keluargi anu sakinah. Amin. Amin gitu Bu. Mawadah oge warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sok anu dipayun hoyong lagu naon. Tok, eta anu saragam hideung ya. Domba kuring. Saragam hideung. Mi HP. Palih pangker. Kapalangnya Mi HP teh albumna Encih Mintar sih. Kemana we? Domba kuring heula, mi HP heula, kapalangnya heula. Mi HP. Mending domba kuring jeung kapalangnya hijikeun. Jadi naon mah? Kapalang domba kuring. So, kapalih dia. Anu nyungkeun naon teh? Domba. Domba naon? Mi HP jeung domba kuring jadi dihijikeun mi Jadi lieur, HP domba. So, kumargi ieu tos di luhur anu para dombana. Nah, Sanes para domba nah jadi laguna domba sareng mi HP. Oh. Jantan mi HP domba keun ke urang kana mobil. ya, urang lanjutkeun laguna. Domba. Kuring. Keprok atuh meuni tiisieun kieu. Sa, anu berpasukan biru di haturan. Naik. Bebakalan heula. Siap. Miara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalad-balad di desa. Kadulur anu di lembur, ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakeun jaluna. Bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah, ulah turut campur sabab domba-domba. Siap sing heboh pargoy. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraban kukuring. Anak nage kapal ini tuh balik siap. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraban kukuring. Anak nage anu kuring. Saha jaluna Allah, mana jaluna, saha jaluna, jaluna mah domba atuh asal Garut. Alah, tobat yuk. Ditarik terus. Siap. Miara domba teh kedua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalad-balad di desa. Kadulur anu di lembur, ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakeun jaluna. Bisi jadi masalah.
bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba kuring sia domba-domba kuring diangon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring diangon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut sam terus ditarik lagi aya insiden ya sok berpegang gitu atuh miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalan balad di desa dulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba sing heboh jogetna pargoy domba-domba kuring diangon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring diangon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asa Garut yeah. Supados nyongkolong tingkena waktos urang lajengkeun kana sawer panganten ieu mah bade sanes bade mamatahan nanging salah sawios piwuruk kanggo panganten anu parantos diistreuna sakali deui supados nyongkolong tingkena waktos urang lajengkeun kana sawer panganten bismillahirrahmanirrahim nyungkeun keprokla bismillah dharma wiwitan nyebat asma ning pangeran bismillah dharma wiwitan nyebat asma ning pangeran sejak nyelang nyawer heula pitu wadang di hariri malar aya mangpaatna keur panganten doa terus lumaku entengan diri pribadi lamun api nanggi cocoba mengsan
deket anggang wiwilangan kudu muruhkeun ka nafsu poma masing nya satuhu bimbingan ku iman Islam jauhan sifat takabur nu ngancik nganolas asih eta benteng rabi duh anaking duh jimat awaki kembang soca mama rejeng apa hidup teh anyar panganten nu tepung rahayu nitiwanci nanas titi tatahar muni inditan nyorang laku iru kahirupan kudu hati-hati kudunya karena lilingeran ngamudina masingha ade tong oleh ngeparahu lajuna kalawan tigin buru pulo kabacaan nu dipalar amin amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan urang doakeun panganten sing janten keluarga anu sakinah amin, amin. Mawadah oge warohmah amin mangga wur awur so beas duit di awur awur nanti joget dulu mah joget sok kepada nyawer heula sok kepada awur awur wur eta awur awur beas duitna di awur awur wur awur awur beas duit di awur awur wur eta awur awur duitna di awur awur sambil joget awur 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 duitna di awur awur tong parasea Pak Hajat heup kumaha ieu nu hajat mah seakeun penonton so joget awur 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 siap masih kena aya kene sok engklak engklakan mari pilucu pisan baru dak kurang ngariung di buruan torojo penak ti kulon gotongan dodok kaliwon tantagenan kulit bagong bapak hajat dirarawat oe roro ala engklak engklakan mari pilucu pisan baru dak kurang ngariung di buruan rekenek penak di kalera gotongan para botol tantagenan kulit banteng dirarawat oe lore kacita anu keur aya nu ilang papajat ya bejana dupa keamanan idina asik duh juna ieu akan obat ngahariri masih kena ya ngadang di sugan ka
mugi angin nu nepikeun asik ujung-ujungna siap kunaon mangke jeung punung mun bisa mah gerak ulang sing percaya Bapak Hajat akan melang ujung-ujungna ieu akan ngahariri tanding sugan kadupai mugi angin nu nepikeun Bapak Hajat ujung-ujungna kunaon make jeung punung mun bisa mah gerak ulang asik sing percaya akan melang ujung-ujungna kunaon make jeung punung mun bisa mah gerak ulang sing percaya akan melang ujung-ujungna iya Panganten pilih aya pamunut sana Capabil. mangga pengantin Panganten ulah wakal musuh dari lungsur wae. Bade menut heula lagu. joget heula So atuh bade lungsur mangga pilih bade joget deui mangga. istirahat heula Paling itu pilih menut lagu naon sih? Kawatos kapager gitu paling. Hayong lagu naon? sok ieu anu berpasukan biru Sok pasukan biru pasukan kedah biru ngantai. tadi can wareg Mohon. Sok laguna lagu naon? tadi aya mi HP Oh, mi HP teh acanya. Teu so salah, anu betul. dipayun babila aya pamunut tembang-tembang Sundana mangga naon itu Mohon siap mi HP. Geus gegerewekan oleh karunya. Sok bade dijogedan sok dia ngantai. mi HP Mi HP naon atuh sok? pada nitip naon Urang dugikeun ka Mang Barabat sa atawa ka Mang Beunteur. lamunan Lamunan. aya lamunan Oh, aya mi HP terus naon deui tumarima Tumarima. kumargi aya nu nyungkeun tumarima urang lajekeun laguna mi HP ieu cinta ulah arek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah arek digegeleungan ukur anjeun saukur anjeun nu barisan teu dina lamunan sanajan anggang kaya laksana diri tetep bumati kaasih mimiti mi HP ieu cinta ulah arek disapirakeun mana anu mi HP sok kana dia Sah, naik. Yo, ngantai. HP ieu tresna ulah arek digegeleun ngadu ukur anjeun saukur anjeun nu barisan teu dina lamunan sanajan angkat daya laksana
mati kasih mimiti mega nugen malegmen jeung kulawu ngawagu tepupuk aku har kemana diliwir angin di lampi nambah tingkin sumarambah ka ieu diri japati oge lir sudah hiber tapi walali nepungan janjina sana janji jadina cinta urang papisah di tengah jalan ketika ieu buktina dedeh urang ayeuna teu bisa majang lain kahayang lain kahayang diri kumariman geus kurat kuduna di HP ieu cinta ulah arek disamiratkeun mi HP ieu tresna ulah arek dikengeuleun kan ukur anjeun saukur anjeun nu barisan dina lamunan sanajan akan kaya laksana diri tetep mati kasih mimiti sa sanajan ieu jadina cinta urang papisah di tengah jalan tepi kaki buktina dedeh urang ayeuna teu bisa manjang lain kahayang lain kahayang diri kumariman geus kurat kuduna di HP ieu cinta ulah arek disamping